gelis Sri Kandi aya naon cu Yai iya ti Kakang Sri Kandi aya naon sampean Yai adikku dewek Sri Kandi Senen hono apa macan medot saking krungging apa jaran medot saking pandengan apa derada metas saking wantilan bejakaken ning prianggaku Arya Welkodara Arya Bima gunaon sampean Yai cilaka Raka Prabu cilaka lamun kieu cara nama cilaka kaulanu cilaka kumaha cu sing tenang yarita sing tenang Yai aya naon hono apa Sri Kandi bejakaken maring aku mengko tepadotaken manusane kang ngaganggu sitahwamu bade unjuk kuninga kasalira kaulanu pangaraya merajat tanpa larapan tebih sumping anggang datang semolondo datang harsahin pangkonana salira tebih lai teti mandukara aya naon cu cilaka kaulanun cilaka nang apa Sri Kandi kecewara Sumadra aya nu maling leng ang resmi kangat sepesat ya ang resmi ya kangat sepisan amat jumlah iya denatenera solenadra katana rasa manciat netra pangagung sami kaget ngadangu cariosanana waras Sri Kandi yen leungitna Sumbadra diiwat ku Bapa Maling saha manusana anu geus kumawani ngahina praja nunggang taya Yai bejakeun ka kaula sahapi manungsanana anu geus kumawani ngahina praja nunggang taya Dimas sapa wonge kang wani-wani ngahina praja nunggang taya maring hadiku dewek Janaka Arjuna Margana hadiku dewek sok bejakaken maring prianggaku Arya Bratasena mangkotak dodet pak blembem mawage anu maling mas sanes anu lian kaulanun Raka Prabu saha anu maling nak si Astra Jingga Putra Semara Badranaya kitu menggap pamendak rai panjenengan
ari alasanana kumaha da puguh kitu nyatana saur Astra Jingga teh diantos ku Kakang Arjuna nu aya di pertapan. Atuh lamun kitu carana Raka Betara kedah kumaha Kang? Moal boa aya hal-hal anu teu dipikarep Yai. Astra Jingga upami dipikir sang saya kapikir dirasa sang saya karasa ku Kakang anu parantos di alaman ku Kakang Astra Jingga rasa jauh tanah ka langit ari kudu gagaduhan tekad nepi ka badinya Yai. Astra Jingga hiji pandakawan anu satia. Astra Jingga hiji pandakawan anu satia satuhu kasadaya putra Pandawa. Bejuangna Astra Jingga kasadaya putra Pandawa sanes mun sakadar harta tapi jiwa raga nyawa dikorbankeun demi ngaronjatkeun ajen bangsa putra Pandawa. Pandawa tatapa Astra Jingga tara jauh. Putra Pandawa tatapa Astra Jingga tara jauh. Salawasna Astra Jingga teu boleh ngadukung kana kamajuan putra Pandawa, tapi nah habet ayeuna Astra Jingga ngiwat nyaon ngiwat Sumbagra Prameswari Arjuna panengah Pandawa rasa teu kaharep ku Kakang Yai. Heula anan ulah gampang nyalahkeun. Urang waspadakeun heula. Nahnya itu si Astra Jingga kumawani kitu. Ari keur Kakang mah masih kena can percaya. Naon sababna? Sabab Astra Jingga teh tos kaharti. Tos kaharti. Malah Kakang mah salawasna ka si Astra Jingga tara nitah Yai. Naon sabab? Anu diukur derajat mah antara kaula, antara Yai jeung Astra Jingga, luhuran kene derajat Astra Jingga jeung tibatan Akang, jeung tibatan Yai. Yai olaman putra mahkota ing Astina. Akang putra mahkota ing Mandura. Apa dari Astra Jingga mah putra mahkota ing Jagat Suralaya, putrana Betara Ismaya, luhuran keneh derajat Astra Jingga jeung tibatan Akang Yai. Kumaha Kakang salawasna tara sok nitah ka Sujaya Potara. Jeung deui masalah duniawi da puguh Astra Jingga mah hirupna. Sok serajan barjam kitu, teu ngabutuhan masalah duniawi komodo ayeuna malih. Komodoi ayeuna ngiwat. Tadi lebah dieu Yai pribadi kudu adil palamarta agung jeung bijaksana. Urang waspadakeun heula memeh urang kabogaan tindakan sakumaha hukum nagara Yai. Sok sanos barijang kitu. Dasri kandi nyariosna kitu urang waspadakeun bae Kang. Urang waspadakeun bae kalayan ti sagigireun eta atuh meureun sadaya para pangagung nagara tisiklakna tisiklukna tamtama nu aya prajurit anu nyanding. Urang gemburkeun bae sadiakeun bae para tamtama kedah samakta saparabotna tatan-tatan nu aya di amarata sabab risik kumisi rempan kusugan sok sieun aya kajadian anu teu dipikarep urai pribadi katut ku sadaya para pangagung nagara. Tisa bigireun eta yu ayeuna mah urang ngabujeng we
nepangan Kakang Semar Badranaya urang waspadakeun kaayaan Astra Jingga nahanya Astra Jingga teh ngiwat Prameswari Nagara lamun tia nya rek dibawa ka mana jeung rek dikumahakeun kitu sanyatana ngiringan pangresa dampal salira Yayi nanging diradanget ieu Dimas omat Yayi bosadaya putra Pandawa ulang ngayakeun hal-hal anu teu dipikarep diantarana urang ngabogaan tindakan sawenang-wenang ka Astra Jingga langkung sae urang waspadakeun heula Yayi nya kitu saleresna Kang nakula lan sadewa oge sadaya kadang kanca Pandawa yu ayeuna mah urang ngabujeng ka tumaritis nepangan Semar Badranaya urang tanyakeun anu saknyana Srinata Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kusuma Dharma Jikontea sadaya kadang kanca Pandawa oge Sri Betara Kresna sejak lumaku katumaritis nepangan Semar Badranaya kejut siram mangke ganti wara kocapa hagurang tanda dihandle mesin gesan sampereun cag tunda dihancuang siang gesan alal urang gentos ngawiosakeun hangi kawontenan hing pacabrakan tumaritis Semar Badranaya Astra Jingga udawala nalagareng Semar gelaring Semar kuncung danau hai hujan Tolong kawin segala